Naon sih ganggu wae? Ai naon-naon, ari marane keur naon di perengkel gitu. Mane deui Panglima, kita nyokot baso kalau perlu milu purung kal perengkel. Dan purang ka perengkel mah, ieu teh keur jamming. Panglima, ai basona mana? Kaburu di bawah mah, tuh di jalan agen loba ngeuleut mobil. Oh, mak tuh jalan ke ngalut ka Cida. Geus saya ulah teh nyokot baso lah, benih kena jamming juga orang di dia. Ah, urang geus teu kuat lapar yeuh. Yeuh, lapar mah bisa diengkekeun bisa diisukeun. Ayeuna mah benih kena jamming bareng. Oh ayo mah, nek kena jamming baso mah gampang kean puting di bawah. Yai aing, ayo tuh con jamming bareng. Oh, mah ayo, gitar mulai.